Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuk hanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 68 pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Para wargi sadayana sakaluarna tiburuan imahna Pak Irwan, Pak Ikhlas ngadius harita teh mawa motorna. Sanggeus rada lumayan lila leok motor Pak Ikhlas ngaleok mengkol ka belah kenca nyorang jalan taneuh anu teu pati teuing lega. Heuleut memenitan oge eta motor Pak Ikhlas teh geus ngarandeg eureun di hareupeun hiji imahna imah panggung anu kawilang boweg teu lila antarana ka tembong aya saurang awewe anu kawilang geus aya umuran ngurunyung nyamperkeun ti jero imah. Langsung manggut ka Pak Ikhlas. Eta awewe oge sarua manggut. Punten. Teu kungsi lila ka tembong aya saurang awewe anu kawilang geus aya umuran ngurunyung ti jero imah. Atuh Pak Ikhlas langsung manggut. Eta awewe oge sarua manggut ka Pak Ikhlas. Dupi Mang Lomrina aya teu ceuk? Tanya Pak Ikhlas sanggeus turun tina motorna. Aya, mangga tuh kalebet bapak. Tembal eta awewe kalayan dareh deh pisan geus wawuheun tayeuh nama ka Pak Ikhlas teh. Atuh kojengkang. Pak Ikhlas ngojengkang ka tepas imah. Barang rek asup pisan ti jero imah kaburu norojol saurang lalaki anu meh santragan pisan jeung anu awewe. Mang Lomri teh meureun eta teh. Sok sanajan geus aya umuran, tapi ari tina pangawakanna mah katembongna estuning keker keneh eta Mang Lomri teh. Ai, geuning aya Pak Ikhlas. Paroman eta lalaki siga nu bunga. Sumuhun Mang, aya peryogi ka dieu teh, kapiwarangan ku Pak Irwan. Oh, aya peryogi. Hayu atuh kalebet. Cuang dilebet nyarios nangara enakeun hayu. Ah di dieu we Mang da moal lami ieu teh mung bade ngadugikeun kasauran Pak Irwan wungkul ieu teh Mang. Oh dupi kitu aya naon kitu Pak Pak Ikhlas? Ieu teh di piwarang nepangan anjeunna sakantenan ajak Mang Jalal saurna teh aya urusan anu kalintang penting saur Pak Irwan teh. Keke kumaha maksudna eta Pak Ikhlas? Nya maksade Mang Lomri di piwarang nepangan Pak Irwan engke kadituna sarang cenah sareng Mang Jalal kitu tah. Oh jadi simkuring kadah kabumina Pak Irwan gitu disarangan ku Pak Jalal kitu sanes. Mohon kitu pisan Kang Lomri. Keke perkawis naon atunya meni asal ruas kieu ieu teh. Aduh ka da ka abdi mah teu kantosnya urkeun naon ngan ukur miwarang mamang ka ditu cenah sareng Kang Jalal. Oh nya mohon atuh mohon bade saenggal we abdi ka ditu engke nyampeurlah si Jalal. Sae atuh Mang pami kitu mah abdi mah bade langsung amitan we ieu teh nya teu kiatos lapar ieu teh Mang. Atuh tuang we di dieu Pak, di dieu tuang tuh lumayan aya pada beureum jeung jengkol ngora. Nya Pak Ikhlas ye pada beureum anyar nyait Pak Ikhlas celengkeung pamajikan Mang Lomri. Ah bade dirorompok we hawatos ka pun bojo anu masak ieu teh Mang. Hayu di kantun ah. Teu bisa maksa deui Mang Lomri jeung pamajikanna oge ari geus kitu mah. Sanggeus amitan deui pikeun anu kadua kalina
antuk nama Pak Ikhlas oge ngageleyeung deui mawa motorna. Aya naon ya Kang? Pak Irwan juga aya hal penting geuning nyauran ka Akang. Pamajikan Mang Lomri kurang kerung nutup salakina. Teuing kami gitu apal deuleu manehna. Ukur sakitu kecap anu kedal tina lehtana Mang Lomri. Kalayan saterusna mah gancang bae ngoloyor ka jero imah. Pamajikan oge milu nuturkeun. Sanggeus aya kana sabaraha kedapanana Mang Lomri geus bijil deui ti imahna. Geus sagedang dan disalin ku pakaian anu rada rapi. Gedik geus kitu mah Mang Lomri ngagedik ninggalkeun imahna. Dina waktu anungan ukur sakedeung Mang Lomri geus anjog deui ka hiji imah. Gancang uluk salam dibarengan ku keketrok kana panto. Assalamualaikum. Lal. Semurasun. Rampes, kela. Tekung silila oge ka tembong eta panto aya nu mukakeun. Disusul ku ngelolna saurang lalaki anu sandragan pisan jeung Mang Lomri. Malah mah dedegan awakna oge teu jauh beda. Aya naon Lomri? Asa ginding euy. Buarek neangan anu ngora meureun nilai mah Lomri. Cek eta lalaki anu cikeneh mukakeun panto. Kituna teh dibarengan ku suranga serenge sarta nelek-nelek kana dangdanan Mang Lomri. Domba oge embungeun ka kuring mah deuleu Jalal. Temal Mang Lomri siga nu geus akrab pisan katampuana teh ka eta jalma. Ari kitu aya naon atuh meuni gaya-gaya teuing lain teh. Lain. Dieu teh aya Pak Ikhlas ka imah dewek euy. Nya di jurungan dititah ku Pak Irwan. Cenah mah urang duaan teh diangkir kudu kadar itu. Sababay urusan anu poara penting na cenah. Mang Lomri nembongkeun paroman anu daria ka eta lalaki anu sigana mah Mang Jalal teh eta teh. Ka imahna Pak Ikhlas? Lain nya ka imahna Pak Irwan atuh sia teh Lal. Oh, nah aya urusan penting perkara naon cenah eta teh Lomri? Teuing buru we ayeuna mah geura disalin. Bisi Pak Irwan keseleun ngadaguan hayu atuh daguan heula nya, daguan kedeung. Mang Lomri timbang unggeuh. Geus kitu mah gura-giru bae Mang Jalal ngojengkang deui ka jero imah. Diajak oge embungeun Mang Lomri mah. Pajar teh mending ngadaguan ditepas bari sakalian niis. Dina waktu anu teu pati lila Mang Jalal geus ngurunyung deui. Kalayan geus sagedang dan disalin pakaian. Di tukangeunana nuturkeun saurang awewe anu tayohna mah pamajikan Mang Jalal. Da ditingali tina umurna oge masih kene sandragan pisan jeung Mang Jalal. Rek meuting di Pak Irwan teh Kang Lomri atawa kumaha ieu teh? Rek meuting moal. Tanya pamajikan Mang Jalal. Teuing nyi ku mangke we. Teu loba tatanya deui pamajikan Mang Jalal oge ari Mang Lomri sarua teu nyahueun mah. Sanggeus aramitan gura-giru bae Mang Jalal jeung Mang Lomri ngageredig indit ninggalkeun wangunan eta imah. Sabeakna jalan taneuh beras ka jalan aspal anu ngabulungbung. Asa geus lapisan nya teu meunang pancen di Pak Irwan teh. Ayeuna aya urusan naon kira-kira nanya? Asa ruas si kami mah. Rioy. Mang Jalal neuteuk batur leumpangna. Nya maksudna mah tambah jamedud teuing we meureun. Sok sanajan dirna oge geus nyaho. Yen Mang Lomri oge tacan menang iber pangna dititah nepungan Pak Irwan teh. Teuing kumangke we atuh Lal anu penting mah urang duaan kudu nadunan janji anu baheula. Yen rek gumati satia satuhu ka Pak Irwan anu geus sakitu gede jasaan apan ka pihak urang teh Lal. Nya moal poho dewek oge deuleu. Da lamun baheula teu ditulungan ku Pak Irwan mah. Beuh. Teuing kumaha nasib urang duaan teh nyarinya. Nya kek
hari itu sahala loy. Itu tuh satu tuh. Mang Lomri gancang haharewosan. Mangsa dihareupeun anak ka tembong aya 4 jalma anu karundang itu. Tuh ing teu hafal dewek mah deuleu euy. Mang Jalal gideug. Sanggeus beuki deukeut mah sidik pisan. Tetela eta 4 jalma anu dikarundang itu teh 2 urang nini-nini jeung 2 urang aki-aki. Geus pohara pisan karolotna opatanana oge. Awakna oge geus barongkok pisan. Mang Jalal jeung Mang Lomri ngararandag heula leumpangna. Jalma nu opatan oge sarua ngarandag eureun. Ke. Bade kamarana ieu teh ki nih? Tanya Mang Lomri mangsa geus pareup-hareup jeung jalma nu opatan. Kukurilingan we jang keur neangan jawara sakti ieu aki teh Jujang. Temal si aki nu saurang. Jawara sakti nya saha kitu ki? Atuh ing teu apal kami mah Jujang. Har teu puguh geuning aki maki. Selengkeungna Mang Jalal kituna teh dibarengan ku nyerenge. Teu kungsi ngomong deui geus kitu mah eta aki-aki nikreuh deui neruskeun lalampahanana. Dituturkeun ku nu sejena. Ari Mang Jalal jeung Mang Lomri mah timbang gogodeg nempo kitu teh. Saha nyarinya euy? Dewek masa karak nempo jeung aneh deh ngadone neangan jawara sakti cenah. Mang Jalal rada harewosan sarta kurang kerung neuteub Mang Lomri. Mangsa jalman opatan geus rada jauh ti dirina. Jelema geus parikun wungkul atuh eta malal. Hayu ganjang bisi Pak Irwan geus ngadaguan hayu. Teuing ngadengieun atawa teuing kumaha mangsa Mang Lomri ngomong kitu teh. Aki-aki anu tadi gancang ngarandeg sarta ngalieuk bari neuteub seukeut siga nu ambek. Tapi teu lila kituna teh. Sabab nini-nini anu saurang kaburu nepak ku iteukna. Siga nu hayang ngageunggeureukkeun. Geus kitu mah eta 4 jalma anu geus pohara pisan korotna teh nalikreuh deui neruskeun lalampahanana. Mang Jalal jeung Mang Lomri oge gura-giru bae ngagancangkeun lengkana saja ngajugjug ka imahna Pak Irwan. Sanggeus lumampah lumayan lilana antuk nama Mang Jalal jeung Mang Lomri teu burung aranjog ka hareupeun imah Pak Irwan. Lalaki anu geus biasa kapancenan ngajaga panto gerbang siga anu bungaheun pisan mangsa nempo kanu alanyar datang teh gancang bae mamukakeun panto gerbang. Mangga kalebet parantos diantos pisan ku Pak Bupati. Cek lalaki anu ngajagaan panto gerbang siga anu geus wawuheun pisan ka Mang Jalal jeung ka Mang Lomri teh. Serta tayoh nama leuwih ti heula oge geus dibejaan yen eta 2 jalma teh bakal daratang alatan diangkir ku Pak Irwan. Sanggeus nunuhunan heula mah kebat bae Mang Jalal jeung Mang Lomri marorup panto imah. Siga sasari uluk salam sarta kaketrok heula sok sanajan panto eta imah teh teu ditutupkeun. Assalamualaikum. Sun, sampurasun. Waalaikumsalam. Yap. Tembal anu teu jero imah disusul ku sora lengkah suku anu beuki lila beuki ngadeuketan. Teu lila antarana ngurunyung Pak Irwan. Siga nu bungaheun pisan mangsa nempo 2 jalma anu alanyar datang teh. Gancang bae Mang Jalal jeung Mang Lomri pating solongkrong ngajak sasalaman ka Pak Irwan. Kalayan ka tembongna siga nu alajrih pisan dia ka Pak Irwan teh. Kumaha calager Mang Lomri, Mang Jalal? Pak Irwan rotet kanu duaan. Pangesto Pak, pangesto. Kumaha sambulina Pak? Temal Mang Jalal kituna teh kalayan ditungtungan deui ku pananya. Alhamdulillah kuring oge cager. Hayu tuh ka jero hayu. Sanggeus arunggeuk Mang Jalal jeung Mang Lomri gura-giru nuturkeun anu boga imah.
anu geus leuwih ti heula ngalengkahkeun deui sukuna. Di patengahan Bu Epon nya pamajikan Pak Irwan anu harita keur diuk dina kursi katembong sarua bungaheunana mangsa aya Mang Jalal jeung Mang Lomri daratang ka imahna teh. Meni lawas teu tepangnya ieu teh mak. Tora ameng-ameng acan geuning Mang Lomri, Mang Jalal. Cek Bu Epon dina mangsa nampanan dua pasang dampal leungeun anu pating solongkrong ngajak sasalaman ka dirina. Isin bade amangan oge Bu. Da abdi mah sanes jalmi penting atuh Bu. Mang Lomri anu nembalan. Sami bae padahal mah ari jalmi mah. Mangga atuh carali. Dikantun heula nya sakedah bade ngadamel kopi. Mang Jalal jeung Mang Lomri timbang arunggeuk. Geus kitu mah gura-giru bae. Bu Epon ngoloyor ka hiji rohangan. Ari anu tiluan mah langsung guk-gek dariuk dina kursi patengahan. Kumaha kula warga Calageur, Mang Jalal, Mang Lomri. Pak Irwan rutret kanu kadua semahna. Alhamdulillah pangesto Pak. Nu duaan meh bareng nembalan. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi ke ditilik-tilik teh asa arawet ngorak katempona teh geuning Mang Lomri, Mang Jalal. Pak Irwan nelek-nelek kadua semahna. Awet sepuh panginten Pak. Puguh Pak Irwan anu katinggal awet anu mah Pak. Cek Mang Jalal. Oh. Muhun Pak ieu teh. Punten we bisi calutaknya. Sim kuring bade tumaros ieu teh Pak. Manawi aya kapeogian naon pangadugi ka miwarang ka dieu teh Pak. Asal ada ruas abdi mah ieu teh Pak. Mang Lomri mah siga nu geus teu sabar. Langsung bae tumanya kana pamaksudan Pak Irwan pangna nitah nepungan ka dirina. Pak Irwan teu langsung nembalan malah rutret heula kadua semahna. Mang Jalal jeung Mang Lomri mah paneutupna teh siga anu pinuh ku rasa kapanasaranan. Kieu ieu teh Mang Jalal oge Mang Lomri kuring teh sejam eta pitulung ka Mamang Duaan bantuan lah pangmaluruhkeun si Ahmad budak kula. Antuk nama Pak Irwan nepikeun pamaksudanana. Nepi ka kurang kerung pikeun sajongjongan mah Mang Jalal jeung Mang Lomri oge. Mangsa ngadenge caritan Pak Irwan nu model kitu teh. Kapanan Jang Ahmad menuju masantren Pak. Mang Lomri kurang kerung setengah tumanya. Nya masantren asal nama. Ngan kurang leuwih 5 poe anu geus kaliwat. Kuring jeung kapilanceuk teh nya parokib ngalaman ngimpi anu sarua. Dina eta impian teh kuring kadatangan guruna si Ahmad. Tah anjeunna teh ngawartosan yen pasantren teh parantos ditutup cenah. Atuh si Ahmadna di PHP-keun ka hiji jalma anu ngaranna si Aris. Kitu tah Mang Lomri, Mang Jalal. Reg nepi kadinya Pak Irwan ngarandag heula nyaritana. Mang Jalal jeung Mang Lomri nepi ka Barengong. Tapi siga nu teu wani rek motong omongan Pak Irwan teh. Tah, basa tadi Pak Ikhlas datang ka dieu. Perkara ieu teh diwangkongkeun ka manehna. Bet kabeneran deui. Pak Irwan teh ngadenge beja cenah. Pak Ikhlas teh ngadenge beja cenah. Yen di hiji lembur anu ngaranna lembur Jatilinduh anu aya di wewengkon Kecamatan Margawani aya jalma sakti anu ngaranna Jang Aris. Bisi eta jalmana anu dimaksud ku guruna si Ahmad. Mata lamun daek jeung lamun teu keur baroga urusan mah kuring teh hayang dibantuan pangnalungtikeun ngeunaan Jang Aris. Bener atawa henteu si Ahmad teh aya di dinya nya di Jatilinduh guguru ka Jang Aris kitu tah. Cek Pak Irwan ngajelaskeun deui. Waduh, ari putrana paroki mah abdi teh teu kenal paeung. Celengkeunna Mang Jalal. Teu naon, anu penting mah hafal ka si Ahmad we pikeun mastikeunana. Matak nitah Mang Jalal jeung Mang Lomri teh
Ari anu sejen mah bisi teu wawuheun ka si Ahmad budak kula teh Mang Lomri. Parantos sepuh jalmina anu jenengan Aris teh Pak atanapi kumaha? Ari lembur Jatilinduh mah abi oge terang. Da mung hiji-hijina lembur anu namina Jatilinduh mah di Kacamatan Margawani pernah teh Pak. Paroman Mang Lomri dari apisan. Tah bener. Cek paikas oge tadi di Kacamatan Margawani cenah pernah na eta lembur Jatilinduh teh. Pak Irwan siga anu bunga pisan. Mangsa ngadenge caritan Mang Lomri anu samodel kitu teh. Ke parantos sepuh jalmi anu jenengan arisna atawa masih anom eta teh Pak kinten-kintenna. Ngurake keneh cenah mah, tapi teuing talong tikwe heula. Dupi Mang Lomri tekebat nyaritana sabab kaburu nempo Bu Epon anu ngurunyung nananggeui baki. Dituturkeun ku saurang badegana. Mangga atuh dilaleuteun heula Mang. Cek Bu Epon sageusna ngasong-ngasongkeun cikopi kadua semana. Mang Jalal jeung Mang Lomri timbang maranggut. Bari neuteub badega Pak Irwan anu harita keur nundaan sabangsaning kukuehan dina luar meja. Geus kitu mah gura-giru bae badega Pak Irwan ngoloyor deui ka hiji rohangan. Ari Bu Epon gek diuk digireun salakina. Apaleun geuning cenah Mang Lomri oge ari lembur Jatilinduh mah cenah mana? Pak Irwan ngareret kanu jadi pamajikanana. Nya alhamdulillah. Saya atuh pami kitu mah bapana. Paroman Bu Epon ka tembong bunga. Sumuhun. Di memunggang gunung. Gunung naonnya? Gunung Jucung pisan pernah nama eta teh Bu, Pak. Cek Mang Lomri. Di memunggang Gunung Jucung. Nu bener eta teh Mang Lomri. Pak Irwan nepi ka ngagebeg. Sata langsung silih reret jeung jadi pamajikanana. Ari Pak Irwan uninga Gunung Jucung. Henteu asa kungsi ngadinge we Mang kuring teh. Mang Jalal jeung Mang Lomri timbang arunggut-unggutan. Ceg ragot duanana meh barang nyaruput cikopi heula. Siga nu narimat pisan katempona teh. Jadi pancen mamang duan teh nalungtik jalma anu ngaranna Arisnya. Pikeun mastikeun bener atawa hanteuna. Yen si Ahmad ada kuring aya di dinya. Mun geus puguh aya mah teu kudu langsung diajak bali. Keun we kuring anu rek ka ditu. Beri sakalian rek kanuhunkeun. Mata kuring nitah nalungtik ka mamang duan teh sangkan puguh we heula dari langsung milu mah bisi sulaya eta teh. Oh, mun ngartos abdi oge pangartos. Mang Jalal unggut-unggutan. Mang Lomri oge teu jauh beda. Ieu teh ka daerah ngawitanan apa? Tanya Mang Lomri. Nya sagancangna we ari memang keur teu boga urusan mah. Bade saenggalna we atuh panya. Kapanan kapungkur oge abdi duan teh parantos janji bade kumati satiasa tuh ka Bapak Irwan. Ceuk kuring oge ari perkara nu bareto mah tong diinget-inget wae atuh Mang Lomri Mang Jalal. Wios Pak kana kasayan batur mah ulah dugi ka hilap. Timbang gogodeg Pak Irwan jeung Bu Epon mah mangsa ngadenge caritan Mang Lomri anu samodel kitu teh. Jadi arek iraha mariang ka Jatilinduhna ieu teh. Pak Irwan siga nu hayang mastikeun. Moal dilami-lami dinten ieu keneh we Pak. Nanging bade wartos heula ieu teh kapun bojo bili dedeupeun. Nya atuh alus. Kudu bebeja heula ka keluarga mah. Ambeh teu neneangan. Dagoan heula atuh nya sakedeung dagoan. Ceuk Pak Irwan kituna teh bari gura-giru cengkat tina diukna sarta gagancangan muru rohangan kamarna. Mang Jalal jeung Mang Lomri timbang arunggeuk. Sajeroni ngadaguan Pak Irwan anu duaan ngawarangkong jeung Bu Epon. Nepi ka antuk nama Pak Irwan oge ngurunyung deui sarta ka tembongna ngeukeubuk amplop. Yeuh lumayan keur bekal di jalananya. Pak Irwan masrakeun amplop hiji sewang kadua semana.
Sok sanajan teu nyaho jumlahna, tapi paroman Mang Jalal jeung Mang Lomri mah katembongna siga anu barungaheun pisan. Sabab karasana oge duit anu jadi eusi amplop teh kawilang kandalna. Bisi rek dialanteur heula kana mobil atau kana motor mang sok da aya. Ceuk Pak Irwan deui, kituna teh bari retret kadua semana. Ah, wios teu kedah, Pak, teu kedah. Riweuh, pan bade wartos heula ka pun bojo ieu teh. Paling kewe angkatna mah bade asarah. Sadinten sawing oge dugi da ka Jatirinduh mah ieu teh. Oh, nya atuh ari kitu mah. Kadewenya hati-hati sareng iatna di jalan anya Mang. Mang Jalal jeung Mang Lomri timbang arunggeuk. Geus kitu mah gura-giru be nu duaan aramitan ka Pak Irwan. Saratan saterusna mah pating keredik ninggalkeun eta imah. Tapi karek oge kaluar ti imahna Pak Irwan. Nah atuh. Uluh waktos ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.